ayat nenangkeun pikiran khususna ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk urang di mana Kangjeng Nabi ku Gusti Allah diinstruksikeun kamari instruksina saur Gusti Allah ma'alar rasuli illal balagh tugas sebagai rasul mah eueuh da naon kecuali nyampaikeun risalah geus disampaikeun ku Kangjeng Rasul alhamdulillah nu percaya aya nu eueuh ge loba nu teu percaya ge loba nu nuturkeun loba anu nukangan ge loba tapi Kangjeng Rasul dititah ku Gusti Allah hanya sebatas nyampaikeun ma'alar rasuli illal bala. Kemudian Allah nitah deui khususna ka Kangjeng Nabi umumna ka umatna titah berdakwah ta'alau titah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar supaya ulah eureun-eureun salillah hirup ngajak kahadean ninggalkeun kagorengan kumaha kamampuan masing-masing diberena ku Gusti Allah ulah eureun salillah hirup amar ma'ruf nahi munkar ngajak kana kahadean ninggalkeun kasalahan-kasalahan. Gitulah Kangjeng dititahna. Eren-eren terus Kangjeng berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Didukung ku para sahabat. Pengorbanan-pengorbanan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar geus jelas. Lantaran lain bae ngorbankeun harta jeung tanaga paeh ge dikorbankeun demi keutuhan agama dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Nu perlu di perang sabaraha tokoh sahabat anu gugur di medan laga. Sebab perang mah alqital sijal, kalah dan menang. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Terus baik. Nah iyalah nu kudu diteruskeun teh amar ma'ruf nahi munkar datang ka kiamat. Ulah eureun-eureun kudu terus amar ma'ruf nahi munkar sesuai jeung fasilitas anu dibikeun ku Gusti Allah nu dibere ku Gusti Allah ka urang nu dibere fasilitas dateangan sakadar ilmu doang sampaikeun melalui ilmu amar ma'ruf nahi munkar anu diberena dengan kekuatan laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui kekuatan anu dibere wilayah laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui wilayah rapih lamun urang babarengan ngangkat agama dari berbagai skop berbagai kalangan anu ngan sakadar dibere ilmu doang melalui dakwah mimbar anu dibere kekuatan ku Gusti Allah teh melalui kekuatan tangan besi anu dibere wilayah melalui kitu birokrasi dakwah agungkeun agama rapi lamun kos kitu satu suara ngagungkeun Allah ngagungkeun syariat ngagungkeun Al-Qur'anul tapi ternyata di Indonesia mah teu dakwah melalui kitu wilayah geus nihil birokrasi geus teu dipercaya setik-etik acan jang dakwah ngadawahkeun Al-Qur'an rentul gereja rentul kapasekan rentul maksiat lantaran dikondisikan melalui birokrasi melalui kekuatan jawara nu bisa diandalkan sebab jawara ngan saukur mamawa kakoplok
kuabeh Jawa teu bisa diandalkeun jang dakwah kekuatanana hanya sebatas beteungna jadi centeng di pabrik jadi centeng di pasar jadi centeng di negara make hideung-hideung kabeh ge eueuh nu make mawa dadu nya teh kuprak kotok bebeak teu bisa diandalkeun dakwah melalui kekuatan seseorang. Kuari dakwah make mimbar ngan tinggal hiji doang. Ieu mah galak teuing kiai teh cokot ku Golkar. Hayang naon sia? Hayang naon? Hayang majes dijieun kan tapi ulah kitu sia ngomongna. Hayo kuari. Aya deui bae. Hayang naon sia mobil? Ye. Kuari mah nu tatadina assalamualaikum nage tegep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegep tadina kuari mah. Tadi mau mengkebu luar jasa gitu guys dijenkeun majelis kau mau diharapan ku bupati mah emang Allah teu nyaho nginggis urang lamun kos kitu dakwahna sebatas majelis sebatas masjid sebatas pondok pesantren sebatas kendaraan dakwah dengan syukur sakitu doang keun baelah acak-acakan ge geus kandas mentak ieu mah bagi surut sedengkeun di titahna terus amar ma'ruf nahi munkar teh ulah eureun-eureun ti dieu harita di zaman Kangjeng teh loba nu didakwahan ku Kangjeng tapi geuning Yahudi mah terus bae jeung munafik mah sehingga perang Kangjeng terus diteruskeun ku para sahabat beki parah ngan di zaman Kangjeng zaman sahabat sampai zaman tabiin mah masih keneh deres keneh teu berdaya Yahudi teu berdaya munafik teu berdaya nyana nyilip ka sisi tapi teu pelebah asbat tabiin nu mantak nyeulah kekuatan Islam ge mujtahid harita masih keneh khalifah kabelah dia geus teu kuat atba tabiin gempur ku Yahudi masih keneh kuat Islam teh terus makin gede gempur deui ku Kristen ku Yahudi perang bangkit deui di zaman Raden Patah Sadunya bangkit ti harita teh kabelah dieuna teh ciut datang ka kuari geus aya ditungtung jasa nagara geus eueuh anu make Al-Qur'an nagara geus make hukum Belanda geus make hukum Amerika geus ieu demokrasi kabeh masalah stabilna tapi ternyata dirasakeun di unggal nagara ya kos kieu mungkin geus aya sunatullah kos kieu masalah geus tak iya nu kuari kurang dicaritakeun saat urang dakwah amr ma'ruf nahi munkar teu mampu melalui birokrasi geus nihil hiji-hiji acan urang ngandalkeun DPR tatadina mah nu mantak kiai nararaeke sugan bae aya hiji poin Quran anu diasupkeun ternyata kandas kemudian urang atuh melalui tangan besi kekuatan jawara numpuk di Tanjung Priuk kabeh jeung di Grogol kabeh ge jawara nu diandalkeun kuari melalui pondok pesantren dimodernkeun teu bisaeun ngomong cau melalui organisasi NU baheula bisa diandalkeun kuari cau melalui organisasi Muhammadiyah baheula mah cau kuari geus mun teu make ada geus NU na make akene Muhammadiyah mah melalui organisasi Persis Persatuan Islam cau geus eueuh teh teu bisa diandalkeun kuari timbul Amerika nyieun kekuatan di Islam teh coba untuk mengecek melalui PKS jangan mengecek sejauh mana coba kekuatan di Indonesia setru ternyata masih keneh ngembut ngan masih keneh ngembut ge terus bae sebab jana mah neundeunna di birokrasi Wahabi Persatuan Alumni Madinah kita ngembangkeun kawahabian di Indonesia di Bogor teh Jakarta teh Lampung teh Sumatera teh
bangun pondok pesantren sesuai jeung gambarna, tapi awas harus pakai aturan Wahabi. Wari dikembangkan pondok-pondok pesantren alumni Madinah, alumni Misro, amis di jero. Napas sunian kabeh. Iya pondok pesantren salap, dakwah terus bae jeung santri, dakwah mimbar lumayan. Nyana mah geus teu ngaharepkeun berkat-berkat acan. Ai aya atuh alhamdulillah, ai menta masalah geus. Terus bae, parah tah mah. Tapi masih keneh terasa di masyarakat dakwah pondok pesantren salap. Gaji. Nang saha eta ngagaji nang Amerika, kula. Di Indonesia di dia satahun kene kadek digaji geus ngomong bae engke mah pondok pesantren kiaina digaji, engke mah digaji satahun kene ka digaji geus ngomong bae. Kunaon kitu? Pan Bill Clinton bebejar itu. Lain kaing, sama sok haji sombong cenah kiai. Atuh ka pemimpin urang Gus Dur geus nyarita. Tidak tertahan si Gus Dur ganti. Gus Dur nangis bebejar. Terus kuari karasa melalui gubernur, melalui camat, dana pondok pesantren aya siga rapih pemerintah teh dikemas sedemikian deh, padahal dek maehan sinar agama dek supaya meles demokrasi ala Amerika. Tinggal hiji dua diperhitungkan kuari aya bin badan intelijen negara. Wah, coba kumono ya. Bagian agama coba. Geus sabaraha persen turunna? Masih sabaraha persen nu kuat? Emang henteu aya penelitian? Aya. Nah, dakwah teh terus. Di zaman Kangjeng Nabi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ge jelema teh teu milu kabeh. Hate Kangjeng Nabi langsung leuleus. Manusiawi ngaranna. Itu kene para sahabat manusiawi. Secara kemanusiaan di mana dakwah teu nuturkeun teh. Aduh, tapi ketika kembali ka Gusti Allah jadi titahna ge nyampekeun doang teger. Ketika leuleuh hasilna loba keneh jelema nu teu nurut leuleus. Ketika kembali ka tugas ge nyampekeun doang teger. Manusiawi ngaranna kos kitu jeung kos kitu. Ketika aya kebimbangan, aya tah ieu teh kumaha secara manusiawi turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai jelema-jelema lu hariman sing ingat sing eling alaikum anfusakum, netepi anjeun ka diri anjeun, jaga diri anjeun, pelihara diri anjeun, ulah sampaikeun ka bawa caah ku permaksiatan. Keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum. Moal ngabahayakeun jelema anu bahaya, moal ngabahayakeun jelema anu bodoh, moal ngabahayakeun jelema anu nyacan. Idza tadaitum, di mana anjeun geus boga hidayah, di mana anjeun geus menang hidayah, di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah. Kajeun batur mah batur bae, maneh mah alaikum anfusakum. Nah iyalah ngangeunahkeun ka Kangjeng, ngangeunahkeun jeung para mukminin nu mantap. Ayat ieu cek Sidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari. Geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah, diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril, tapi dipraktekkeunana mah cek Sidina Abu Bakar engke di tahun 2011. Geus aya ayatna. Geus aya ayatna kuari ieu, pake urang ayat ieu, pake. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelema nu ariman, kelas-kelas para kiai, kelas-kelas para ustad, ge anu teu asup Golkar, ge nu teu asup partai, ge nu teu asup organisasi. Ya ayyuhalladzina amanu, anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh, nu mantak teu mampu kunaon? Loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna. Kudu kumaha tuh? Ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh, mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh. Urang dakwah make sumut ge kuari teh geus sing harieng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuhna kiai deui. Ngaharamkeun invest daging bae ge. Lah, kieu uci bae didenge, ulah didenge. Geus kadar itu bae.
ngaharamkeun bunga bang ulah dituturkeun moal maju sia kiai keneh nu ngomongna berarti kan geus kumaha ieu teh deuk gadakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae anu boga hayang porsi nu hayang boga porsi nu hayang boga kamangpaatan di bank teh di kredit teh di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh berarti geus teu daya teu upaya tidak satu suara dakwah teh padahal kitabna mun ditanyakeun Al-Qur'an mun ditanyakeun hadisna Bukhari Muslim mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame mun ditanyakeun alatna Sarwa Alfiyah Johar Maklun Mantek Juman dan lain sebagainya tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu bahas coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita dibahas tadina haram sekian tahun di tahun 2000 di tahun itu 26 hitoh 26 baheula tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh hese suara geus boleh geus bae masyarakat gejang geus kiaina gitu kan ngamenang ketika satu suara riba haram eta teh bunga bank haram dunia kelasna dibahas di Indonesia organisasi Muhammadiyah haram organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun berbagai organisasi haram media kabeh dibaca haram kabeh ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit bahas melalui organisasi harus dihalalkan itu bunga bank bahas melalui pondok pesantren modern tayangkan di TV hasilnya media halal dakwahnya siapa yang mengharamkan kiai ortodok itu sudah dibahas itu di pusat sudah dibahas di organisasi halal tinggal urang bae nu dihandap nu nyeklan keutuhan Al-Quran ngek itu bese paeh geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saha ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bankna ge geus wilah-wilah ieu mah bank asli ieu mah geus bank nasional bank internasional geus teh asli deui make kitu keneh tadi Arab mah di urang mah geus eueuh ganti bankna bank syariat leuwih parah da kumaha ieu eueuh suara dakwahan hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib kewajiban urang datang ka mana aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung nu di Garut nu di Tangerang nu di Banten tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah alaikum anfusakum urusan diri maneh bae kajeun teuing batur maheulana kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit mun endek nu leuwih gede bae ngeridit batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah alaikum anfusakum jang sorangan bae heulangan alaikum anfusakum da engkeun mah ku ari mah ye laifazuha jaga gitu wa kumu bisolahiha diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat la yaturukum man dhalla moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasarna jelema nu sasar bodohna jelema nu bodoh nyacadna jelema nu nyacad moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah lah jatuh lain tanya hodek dakwah teh naon undek didakwakeun aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka jasalahnya nana ngalem ke presiden Jadoraka teu mampu ulam alam gitu teh daripada urangnya ngalemnya disiksa di akhirat maningan dakwah nu bener bae dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun gitu dianggapna sebagai makar sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia komo orang-orang intelek mah segala doktorandus segala profesorus ulama inget kana is gitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok ditanya
begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya Kiai ulah bandingkan ku Kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sepilis sarua bae ceknya nanti cek anu nanya pan sepilis aduh mal ngerti orang ketos mah kita mah yang intelek bet mah eta teh urang ngomong-ngomong kos kitu teh da aya non kitu ngaranna aya tijalikeun cek ieu teh militeris dek sepilis sarua bae kan jadi kieu atunya ieu mah kudu ka dokter atuh mah daya teh geus teu daya teu upaya sementara masyarakat teh akan hayang nu asli coba adapun pelaksanaanna mah kumaha kuatna bae neangan sakumaha lauk neangan cai lauk teh sebab lamun dicai hirup lauk teh masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana masyarakat neangan nu asli ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai oh heran tentrem masyarakat manggih nu asli sarua bae adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu aing heran ieu cenah cekna aing ceger-ceger mah ceger kredit motor aing teu daekeun lunas asa jasa ya merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi haram kumaha kami jaga pemajikan neng jadi ngeridit saya kieu haram ieu kumaha lah didengekeun butuh geledeg kenca datang tuh ceknya nanti aing tadina meuneuh rada bener bae aduh hese jasa aduh neng urang ngawarung eta pan modalna ti bank ajo cak kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka mal kebal di neraka mah mal di dunia mah urang isin bantu ke motor-motor aja nih sudah ngajina pindah atuh ka Kiai Golkar kakak tinggal salah ge be aing ieu salah milih teh naon pamajikan ieu kieu amat sih pamajikan diajak ngaji ka Cilongok ngaji dibonceng ayo bonceng lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon beuh ka sempak-sempak dibeuli dites ku salagina tadi ngaji sih ngadengikeun teu masyaallah aing salah milih asana kajian ku apa nyandung bae gitu ya berat tah lamun geus kitu tah eta neangan asli engke jang pertimbangan bejakeun kanu saja ente percaya ente beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teh kupagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh nah lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba lingkungan urang ngadidik haram lingkungan urang ngadidik bohong lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli hayang nah iya ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe manan hepe ku baturna kilok aya gedang hepe katendet ku nangka nah iyalah nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ka mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tetanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun asli wa kumu bisolatiha anjeun sing rapi hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus di antara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres
nyaritakeun hukum Islam kuari di DPR moal beres, nyaritakeun haram di birokrasi moal beres, kuari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya, nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang bae heulanan batur ngredit urang henteu, batur bunga bank terus bae urang mah henteu, batur invest daging urang mah henteu, batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah. Mun ditanya, "Yang kiai boga TV?" "Sakege yang ngaleutikeun." Kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu. Tobat. Orenganan HP na gaya TV-an. Orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV. Boro-boro naon keur ngisi ge nonton TV bae. Boy mah kiai Golkar pohara mah sih. Insyaallah. Ngeun kumaha tuh aya. Tah geus harares alaikum anfusakum. Sok beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunya nyebrang ka alam itu. Tanggung jawab masing-masing. Dibejakeun nu aslina bae la yadrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar. Artina dallud dolin jahlul jahilin mulaamatul laimin moal aya pengaruh mun anjeun idzah tadaitu geus meunang hidayah. Baca kurang kitab, perhatikan baik-baik. Urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru, kecuali mun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin, dibaca mah dibaca ta Ihya, tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon henteu boga guru, encan pernah beat jeung guru teh. Lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah. Mun boga guru mah pan awas ya. Ngelengka sia ka arena politik batal sia malek. Ngalengka sia ka arena eta can bisa, tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena, sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan ka dieu. Ih kajet nyana mah nyana bae. Di politik nyana mah meureun geus bisa, di organisasi nyana mah meureun geus bisa. Sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha? Nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu. Sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna. Secara batin teh ditanya urang teh, hayang naon? Hayang kebeli apaan sah? Cicing sia deui mah, cicing sia deui. Cicing. Lamun sia eta acuana cicing sia, siksa sia di akhirat. Ye jamun ang cenah dibayar ge, bonong sok kiai teh. Bonong, mun geus kitu-kitu. Dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat, dibaca kunyana jeung anak, dibaca kunyana unggal zarah, dipakai istighosah, baca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Tuturkeun ku maneh nabi, tuturkeun ku maneh rasul, tuturkeun ku maneh wali, tuturkeun ku maneh kiai, la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan, tara menta upah. Sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres nuturkeunana, lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah. Taya idzah tadaitu, idzah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah, sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun. Lamun sia nuturkeun kiai Golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia. Mada kadituna menang kredit ge ngajebur sia, menang cenah riba ge ngajebur sia, tuturkeun sia. Mun hayang nuturkeun, mun hayang ka neraka tuturkeun eta. Kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Dibaca ku kiaina eta di mah bupati. Orenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan. Dibaca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin. Muit tolol kiai goblok. Ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat ya. Ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Nah sia aing geuri dibaca ku sia, tapi sia kan menta buruhan. Cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam. Moal kebaliangan 1000 tahun doang yai. Isi dalam baca kusia di pendopo, baca kusia pakai istighosahat, baca kusia babarengan jeung masyarakat. Ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Siana ge menta buruhan, deuk bener kumaha masyarakat, deuk bener kumaha.
nah sih ayo sih anu ngajina handap pentang ngalamun teh nyahoeun. Iya, urang teh butuh penjernihan batin. Alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia. Geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun. Jang diri maneh bae ku ari mah. Ulah tergelincir kana maksiat. Pamajikan ajak, anak ajak. Lamun boga santri ajak tuduhkeun. Lamun maneh anu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna. Lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun. Lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun. Di kelompok eta neangan deui tempat nu saja. Lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae, pindah tempat. Lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae. Di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos. Eta haram. Kredit eta haram. Sok anak nu batur ge ngredit. Ya si anak nurut ka saha ka abah atuh. Bantu lah abah mah kuno. Aduh, cak geuna teh aing ge dakwah ka anak horeng teu bisa. Ka pamajikan teh eta kredit haram. Loh, kuno. Batur geus naik motor ieu masih kena haram kene bae. Aduh. Horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese. Alaikum anfusakum diri urang bae. Aing mah sabodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwaan mah geus, tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia. Ngan urusan kos kitu nah urusan sia. Tanya aing mah geus henteu tah. Geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an. Ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega. Sok luas telah lega sempit tetap sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah tahu kan neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansa geus kalau hari nyokot deui nu Pak sia teu ngadaekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah aya kakak mah kieu kulantaran sieun bisi haju isuk page topae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng da tuh gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalna butuhan eta tanggung jawab wah pinter kodek ai ka neraka kula ayo milu memilu. Itu bahasa orang Cikupa tak kos gitu persis eta. Masya Allah. Nah ini mah beneran ini mah. Aduh guys ya tanggung jawab kula guys. Kula nu ngajalankeun tah warung. Guys aing mah henteu nya. Guys. Tapi tetap IHS mah bareng. Oh, guys beres tah. Urang alhamdulillah. Teu bisa berarti urang ngandasatan pamajikan. Aikum anfusakum ulah dordar. Ulah doda orang nonton TV pamajikan nonton TV bebetoel. Nih, nonton TV nonton patna. Acara runtuy. Yuk. Eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian. Itu nu kos kitu segala film da. Halah, haram aja kabehan geus kos kitu. Ieu mah saritaan bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram. Geus kakak bae dari itu ka kamar. Ke kamar we kakak, kula mah kula bae geus. Geus sabut aing teu tanggung jawabnya, aing pan geus nganasehatan sia. Geus. Geus urang leupas tah berarti. Ulah jadi pareuman ku urang, kurunya nonton di pareuman. Tek be, ribut sia. Ujianana moal dibere nu hareup. Nonggengnya na kajen kumaha ge bareng. Sia dibere knalpot bahaya sia. Make ayat ieu, oh alaikum anfusakum. Aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus kurang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik Tuh beres horenganan itu teh teger idah tadai tuh empat deh urang geus meunang hidayah pan nyulusup pan hidayah maka jero rahasia Allah tah mah urang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing anu bakal disalamatkan mah langsung set
sadar anu bakal moal disalametkeun mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing tah saha nu neuk disalametkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alumun kenceng teuing bancan sok marah reunan atuh geus senyum be urang geus ka kamar kieu belah aing aya boga pamajikan gitu. Terus urang leuleuy bae alaikum ampus aku urang heula ulah nonton TV urang terus ke pamajikan isinin sorangan pemajikan isin sorangan gitu ieu mah teu kumaha nitah pamajikanana ya urang aya teh naon emang eta naon eta mah ting aduh atuh ke akila ge nanyakeun gedean atuh saeutik ceuk cenah tuh atuh ngeudek rumah nyaramna atuh moal bisa atuh kumaha ge urang-urang melu ulah peduli geus insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor diajak ngaji sian geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh sa naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka surga pamajikanna mah atuh ka neraka sebab di dunia ditoel geus kredit haram ditoel geus bunga bank haram tapi tetep bae ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus bae oh atuh masing-masing bae. Jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia cacak-cacak sa imah ge anak bae geus teu bisa alaikum anfusakum diri urang bae heulanan la yaturrukum man dalla idza tadaitum asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja gila ceuk sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi hotel dibangun nightclub dibangun remang-remang dibangun mulai tina urusan-urusan kos kitu urusan perjudian dibangun permabokan dibangun atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana urang geus boga hidayah ahli kitab wa gila cek sakaul al-muradu gairu cek sakaul mah nu dikarepkeun ku man balla idza tadatum teh lain ahli kitab saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang ge sarua bae artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah nu ieu mah arahna permaksiatan eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam ti mimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakan tentang Osama tentang Islam diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam keganasan Islam kepiawaian Islam ternyata orang Amerika loba anu henteu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan masuk Islam ku gara-gara Irak invasi Irak dibom Irak terus dibombardir ku Amerika nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika gitu ka presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan tak ieu teh Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama akibat tahun ieu akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah kos maripat deui kos maripat teh sangat rahasia aya jelema nu dibere maripatna teh keur lempang aya jelema dibere maripat keur diuk aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid
jelema dibere maripat ke di tengah-tengah kota nyana tafakur horeng di kota teh koski loba awewe anu telanjang mantep amatnya tambah lain jadi wali sarwana sia nah ieu loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung dibere hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh langsung ingat kana keagungan Gusti langsung ingat kana keistimewaan Gusti orang masyarakat dan geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali sangat rahasia ilmu marifat hidayah komo nah di Amerika ribuan jelema nu asup Islam di Inggris ribuan bahkan raja Inggris adina raja Inggris panglima Inggris asup Islam wari Masya Allah lain letik-letik naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam di tengah-tengah kota Inggris geus dijieun Islamic Center ku dua jelema hiji Ken Stephen nomor kedua Lady Di cuman dibunuh dengan cara kos gitu kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris seorang bintang film nu asup Islam tapi tetap masih kena dipersulit kena tapi kan suarana geus luar biasa berarti kan ieu rahasia Allah nah nu mantak asal geus dibere hidayah bae kiai di tengah-tengah kehidupan anu rusak tetep bae nya nu mah isi komah atuh sia-sia aing bae aing mah ka masjid ka imah magahan ngaji ka masjid ka imah magahan ngaji geus asa kitu acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan urusan sia aing mah jeung Allah eueuh deui geus sakitu bae engke bakal hurung sinaran teh di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema lamun poek mah cenah di dieu aya lampu cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna pareum kunaon pareumna sekupi pareum ku sekupi sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bolak-balik ge mun aing bolak ieu cenah di dieu aya lampu mana ieu pan poek amat pareum kunaon ieu pareumna ieu kunaon mobil ti atut pareum cenah di dieu aya lampu ka mana ieu eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we menyakan emang kunaon kitu pondokna dibangun ku atut pareum aing bolak-balik bae sia mah teu ngarti heran aing mah sakabung mah greget aing ka sia pareum atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade pareum ku sekupi pareum ku Honda pareum ku pondok pareum ya Allah ya Rabbi neuk naon atuh di pareuman celkeun ulah aya naon set Al-Qur'an hiji hadis ulama tuturkeun deuk aya anu nyumbang gitu berarti sieun dikumbangna 10 juta leutik teh jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong geus ngelentit dibere tah 20 juta leutik dibere 20 nganggeuskeun ku sekupi ces Pandeglang sapandeglang pareum Serang saserang pareum Tangerang satangerang pareum keur carita di Banten pareum kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum Bandung ku pilkada Garut ku pilkada komo kiai di Garut Maceng Pikri dulur-dulurna kiai malulu nyana ge termasuk kiai mareuman pondok-pondok pasantren ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam tinggal pondok bae 2 tingkat santrina eueuh nyanana geus teu ngaji wassalam Pikri ini kumaha teh mareuman teh mareuman ulah kitu geus cing teger bae urang mah ngaharamkeun haram bae deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae wayang ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengekeun los teu kajen sageus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurung mah itu mah obor mah penuh deket kacaangan nu jauh ka silalatuan eta obor nu mentek nu ngajin dari Tangkal Ambon mah silalatu tah mah